Kenal mang? Dah, kieu emeng ya. Naon, Meng? Duh, aing naik ngajual entok ibu butuh duit mang. Baraha? Ajen orang mah kamang mau lah mahal-mahal, hiji 50. Kurang kamari kasih jani buat dibeli. Aya we entokna. Nyai di itu can ditewak kurang. Oh, ada siapa mah nawarkeun we doang. Entok mah ya opat. Seglah aing kamang mah 200. Baraha? Opat. Oh, aing 200 mah paling aing meuli hiji aing mah. Ya kajen lah orang kamang mah 50 hiji. Aing bukan lagi 50 ya. Kade entok sia lain. Entok kurang mang. Aing ku aing dibeli aing anu bogana dehan. Aing nyokot rongsokan dulu dari berena entok. Barang naon dijual ke Batur meureun. Tuh, pas pisan duitna ge 50. Ya geus dia, engke sore kurang diantarkeun entokna. Ya, bawa ka tukang. Tong entok. Wah, nang, ayeuna urang newak heula ya entokna. Man. Bang, kenal bang. Nyekat tempona. Sia aing keur naon? Keur ngopi katelina mah. Nyaho aing keur ngopi. Nanya wae sia mah. Ya biasa ya atuh padahal mah nembalana. Keur ngopi gitu. Oh, aing aku salah. Sia masuk di perpanjang wae da urusana. Tumben sia kadieu arek naon? Ye. Kamari teh ningali si Komeng kadi rek naon ge bang? Jual entok Sabaraha? 50. Kunaon ya kamari mah ka urang nawarkeunna 200. Opat. Karena ya aing meulina hiji 50. Ka urang mah nawarkeunna 200 mang. Opat. Mantaknya meulina hiji jadi 50. Teu bener si Komeng mah. Amun 50 mah dibayaran ku urang oge. Ai 200 mah duit di mana aing? Mantak meulina hiji ulah opat. Pugu nawarkeun ge opat ka urang mamang. Nya nawarkeun mah ka aing ge opat. Ku aing beli hiji we. Bisanya? Nya bisa. Kunaon si Komeng ngajual entok mang? Butuh duit. Ai amang emang teu butuh duit. Ya butuh sarua aing ge duit mah. Kunaon amang butuh duit malah meuli entok lain ngajual entok. Ya aing nu ngajual mah 50 jani. 100.000 aing ngajualna ge. Najis teuing. Amal teh ngajual entok buat 100.000. Kumaha aing we aing nu ngajualna? Yeuh, Mang. Entok mah pasaranna ge 70.000. Ai amar juga haji. Mun daek sakitu, ai teu wani nya geus ulah lawana warja aing mah. Yah, nggak meuli diskon mah kitu mah. Karuhan murah. Barina aing mah da teu ngajual. Sia we anu rujit nawar wae. Kurang mah teu nawar, Mang. Ngananyakeun. Ai amang teu butuh duit. Nah butuh aing duitnya. Terus amun butuh duit, kunaon lain ngajual, malah meuli entok di si Komeng. Teu pancan butuh ayeuna mah, nu butuh mah si Komeng. Ah, mandir ngomong jeung amang mah. Ongko butuh duit, tapi teu butuh duit. Sia anu lieur mah jani, nyaho aing teh kadi teh bangarek ngadon ngopi. Ya, aing ka bengkel harulap lah. Hoream. Mata tulu keneh wae lah. Goler aing di dieu ah. Kopi eueuh teu boga. Duh. Duh ya Allah, aing teh boga salaki kabeneran kedul. Geus tilu poe teu mangkat-mangkat ka bengkel, sugan teu nyaho beas-beak. Ya Allah, wayang ieu masih keneh we lain ka bengkel. Aduh, marpu sia mah sirah aing benjut atuh. Udah lain mangkat ke bengkel mah malah sore wae teu apal kitu nan beas geus beak Kudung aing hoream keneh ah. umpana di dapur geus eueuhna naon hayang dipangaosekeun jukut kurang Udah aing rek dibere jukut pas domba wae jadinya teh. mantak geura mangkat ke bengkel Aing teh kudung aing tunduh keneh. mending mangkat apa mending kana teu dibere panto. Aing mangkat. Mun cewek tong poho. Jatah aing nya. Tuh jeung bong cau tong kabalik can menang duit mah. Rewel. Awas ya lamun teu mau duit mau dibere panto kurang.
tempo pun di itu jauh kurang amang kenanggai hulu wah sin murah kumaha Tuh ada hulu aing tadi sorakeun jeung sesa gedang nu asak buat ada hal-hal kai. nya sugan nyekelan we hulu kita tadi nempokeun teh bisi murah apa kumaha geus loba eusi ieu rana-rana teh togel gitu ngarumus wae ditanggeui we hulu teh kunaon sih mang kos nu loba beban wae Aing isuk si Marco beberewekan wae. Aing beda 3 poe geus buka-buka bengkel aing keur haoream. nya tapi bener eta di Marpuah ngomong wae ini tuh dah bengkel teh tadi buka-buka geus ragabeun urang di kasih Jenuh lah aing di bengkel meng. Lamun geus sepina aing hulang we. Sakalian rame wa aing mun kuat mogok. sarua wae mang amang mah urang ge kuralang kuriling yo nana teh langganan geus ngebel waing teang di imah eueuh barangna teh ka mana meureunnan ataun teh ngomong kemayar emok buru-buru cenah aya batur dijual we senan teh buru-buru Aing hayang sia puguh. Geliaran we. Sepi oge mending nampo bujur sia mah. Aya aing di bengkel bujur naon. wah budur amang urang nempo amang jiga nanti meni senang pisan di bengkel goler lekak-lekok urang mau udar ider kepanasan amang mah ngudud udang ke ngopi deui kajen teh ngucak serangan ge berarti sering sangka jelema teh mang amang teu ngeunah urang teu ngeunah geuning angger Sia macan kealaman we turu panci ngalayang kena tarang. Iya nih kemana wayang kieu nggak dipitah teh kan balik keneh wae. Ayo Mang Doni, maju Mang Doni. Eta di sisi Mang Doni sekarat. Baik kita lah Mang Doni. Nah, maju ya Mang Doni, maju. Nah, menang Mang Doni. Ayo Mang, main deh Mang. Tungguan heula Mang. Gila ya jadi menang lag. Pian, mani tarasi ke warung. Budak teh di teangan, Nah, teh iya, tadi aya di dieu. Pantesan mani anteng nggim keneh wae. Ya, mani tarasi 2000. Heeh. Ayo sekarat. Pajukan. Menang. Poho euy. Tadi disita mainan ya. Beli bawang apa muncang? Baik dewe nanyakeun mama. Ke mama. Mbak, tadi disita mainan. Heeh, sia mah kitu main game wae di kita hukolot teh. Mani poho mani tarasi, madingan teh tarasi. Poho wae mak, geus diapakeun sepanjang jalan ge. Ya, napa dengan mana? Tah, tukang warung teh hambuan.